kaum bapak mah biasa bae nya, kaum ibu mah rame subuh kene geus kalutrak we kana sapeker ka majelis padahal kakarak aya manehna doang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serangan bae eta nya di majelis. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi sallu alaihi. Manehna nu maca salawat, manehna nu jawab. Serangan bae. Ajupan di zaman kuaring geus gemar eta salawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fidil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa sifaya wa nuril absari wa jiyaiha wa ala wasobi ajmain. Hayu ibu-ibu durang gerak rumpul pan kuari dinten pengawasan urang luak liuk besarangan bae ngampar mencang ya wasobi ajmain. Rahmat Allah, berkah Allah yang terkucur ke dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tambahan lamun aya nu ngecapkeun salam kedah ditambihan nya supados ganjarana pahalana gede gitu ibu-ibu gitu. Lamun hoyong kenging barokah ti Allah subhanahu wa ta'ala. Tambahan apabila sang suami dongkap di masjid ngecapkeun salam assalamualaikum, jawab salamna alaikumussalam warahmatullah gitu. Kumaha anu ngucapkeun salam assalamualaikum warahmatullah, kedah jawab salamna alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Aya kiai wa ima ustad ngucapkeun salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jawab salamna alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh wal maghfiratuh warid wanu. Itu nu pangheulana ka surga teh nu jawab salam nu eta. Sakali dia rek dijawaban moal, rek jawaban moal, arek insya. Father and mother, ladies and gentlemen, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ari tamah namana ibu-ibu. Ibu-ibu biasa sapohoan. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah.
Sayyidi Rasulillah Muhammad ibni Abdillah as-Sadiqil Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa inna ahsanal hadisi kitabullah wa khairul huda huda nabiyyi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Innal munafiqina lakadzibun. Allahumma rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri amin wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Rabbi zidna ilman nafi'an wa wafiqna 'amalan sholihan. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Faqad qala Allah ta'ala fi ayatil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'idin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kama qala aidan wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata warahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Shadaqallahul adzim balagha rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an-nikahu sunnati faman lam ya'mal ay faman raghiba bi sunnati falaysa minni al-hadis. Kama qala aidon maninta qala liya ta'alama ilma ghafira lahu qabla ayaqtua. Amma ba'du anu kudu simabdi dipihormat pengatur waktu pemindah acara yane protokol. Sim abdi sangat ngahormati tur ngamulyakeun. Kurang doakeun kusadayana ya protokol muga-muga anjeunna tiasa bisa ngaji, bisa nguji, sareng muga-muga bisa naik haji. Balik nangis jadi haji, hirupna jeung masyarakatnya hiji amin. Muga-muga pamajikanana tambahan deui hiji. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Cek pamajikanana wabu ke Bangkawarah ya Kiai. Kalayan hormat para alimil ulama, para syekhuna al-muharram al-muharramah, para hujjaj, para ustad, para sesepuh, para kesepuhan, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, dewan-dewan guru anu hadir dina ieu tempat. Si mabdi sangat ngahormati kalayan ngamulyakeun. Mudah-mudahan para alimin ulama setempat, guru-guru setempat dibarokahkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Oke, mudah-mudahan panjang yuswa, subur rizki, jauh balai, mudah-mudahan selamat dunia, selamat akhirat. Kalayan hormat teristimewa
mayoritas keluarga besar Sohibil Hajah yang telah berani berbuat, berani bertanggung jawab pada malam hari ini. Yang saya hormati, yang saya cintai, yang saya hargai, mudah-mudahan hajatna singkenging redho Allah subhanahu wa ta'ala. Oke, mudah-mudahan hajatna Bapak Asdi sekeluargi singkenging barokah saparantosna hajat, mudah-mudahan singka beli sawah nyabrang ke Mekah sareng ke Madinah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kalayan hormat aparatur pemerintahan baik sipil maupun militer, terutama Bapak Kepala Desa setempat beserta staf, Bapak Ketua RT pemerintah Bu Titi, Bapak Ketua RW, si Mabdi sangat ngahormati kalian, ngahargai, mudah-mudahan Ketua RT di dieu, Ketua RW di dieu sing dijadikan pemimpin anu amanah. Amin ya Allah ya Rabbal. Aya RT naya, aya alhamdulillah. Kadang-kadang RT geus naik-naik ngaji-ngaji acan pan. Nya dasar mah RT pemerintah Bu Titi ngaji kitu dah. RW na aya alhamdulillah ulah RW ngatur-ngatur sembako beberapa tomah. Nya aing ngaji hulap RT na sok naikeun salat sok naikeun. Hah? Alhamdulillah sok ngahudangkeun subuh sok. Tilo. Ih, gagah amat RT tadi kudang subuh-subuh aja. Gagah cakup. Ya. RT purah ngahudangkeun subuh, RT purah adzan dohor, RT purah adzan asar, maghrib, isya jeung sajabana insya. Karena satu acana masyarakatna pasti belum bakal ditanya ku malaikat mungkar jeung nakir RT na heula. Bener, pasti RT na heula. Memeh masyarakat na dikupluskeun ka neraka lamun RT teh ngajak salat jeung ngaji RT na dikerbekkeun di neraka. Ih, sekali lagi RT heula. Sekali lagi RT tanpa diketahui ku RT. Masya Allah. Kadang-kadang lamun nak nikahan bebe jaga henteu ka RT Pak. Itu harus wajib diketahui ku RT. Karena di lain-lain ge Bu Titi nage pemerintah eta. Nya. Insya Allah saparantosna pangayakeun pangaosan Sohibil Hajah Bapak Asdi sekeluarga. Insya Allah kuari mah RT nak rajin hudang subuh insya pantas RT mah. Cak RT, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangun. Ya. Ulah harare es bae hudang. Pantas RT mah. Ya. Hade pantasna dur subuh adan subuh RT hade pantasna hade parigelna. Dong. Allahu Akbar, RT mana eta Cikareo? Yuma RT nongeng besok-besok. Yes. Masya Allah. Tapi insya Allah bari manaikeun hudang subuh. Si Mabdi sangat ngahormati kalayan ngahargai. Mudah-mudahan dijadikan RT ku Allah si menang hidayah ti Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal. Kalayan hormat bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda, sinareng pemudi, hadirin, sinareng hadirat anu sami-sami hadir di majelis taklim sementara di Nawangi ieu. Si Mabdi sangat ngahormati kalayan ngamuliakeun, mudah-mudahan
urang sadayana hadirna dina ieu tempat, sadayana kenging syafaatul uzma, amin ya Allah ya robbal. Saparantosna si abdi ngolepatkeun tahiyatul Islam, tipayun manjatkeun puja kanu maha kawasa sarta puji ka hadirat ilahi tasyakur kanu maha luhur, yakni Allah subhanahu wa ta'ala anu parantos tiasa masian ka urang sadayana mang pirang-pirang kanikmatan. Muga-muga urang sadayana, urang kampung Kebon Cau masyarakatna sing meunang nikmat anu paling agung, yakni nikmat iman sinar nikmat Islam. Sholawat mewah salam pemugi terlimpah curahkan ka junjunan urang sadaya nabina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta keluargana, para sahabatna, ka para tabi'in tabi'atna, ka urang sebagai umatna. Muga-muga jaga dina poe kiamat khususna sahibul hajah umumna urang sadayana menang syafaat di junjunan urang, yakni Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah rahimakumullah, alhamdulillah dina wengi ieu sim abdi tiasa patepung laung paamprok jonghok patepang rarayu wajah. Alhamdulillah sohibil hajah parantos dongkap ka bumi sim abdi, parantos dua wangsulan hoyong dicalikan dina wengi ieu. Hoyong dicalikan doang tapi lain tita ngomong ieu keur nya. Ternyata cenah cenah wayahna sapatah kata ngus sabaraha kata meureun yo nya. Alhamdulillah ka urang desa Cikareok Kapung Kurmah keur zaman Lurah Mursidi sim abdi sering emang kapalih dieu nya. Alhamdulillah aya keneh ayeuna teh Lurah Mursidi aya alhamdulillah mudah-mudahan barokah kitu nya. Itu alhamdulillah. Dulur sadayana walimatul aurus digandengkeun kana pangaosan ieu anu jadi barokah. Walimatul aurus digandengkeun kana pangajian ieu anu jadikeun manfaat dunya manfaat akhirat dimulai dur ngaji sampai tuntas ieu ahli-ahli kubur sohibil hajah teu disiksa ku Allah, ahli-ahli kubur Cikareo teu disiksa ku Allah selagi aya pengajian. Geus urang lobakeun ngaji insyaallah ari ku ngaji mah nak walimatul aurus tah walimatul hitan ke eta mah lobakeun pangaji. Mulai ieu mah kadang-kadang urang rangkas bitung mah hartosna dulur sadayana walimatul aurus digandengkeun kana organ tunggal. Urang ditu mah aneh kula. Bari pakaian budak leutik dipake ku kolot merecep nya, kaluhur sieun galudug kahandap sieun cacing. Bari kaharep di luhur panggung kuluk salam lagi kieu cenah ge. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang-abangnya mana? RT-nya ada RT aju kaharepan urang ditu mah. Bari jeung tugeng bepingping kemana-mana mending men bagus pingping bari loba pakuan. Paku dempel segala, paku layus rempeg nurutan artis di kota mah ulah ditiru eta mah batur mamandina ge cai aqua ai urang cai Cikareo. Ih masya Allah nya gitu karep sekian lama aku menunggu untuk kedatanganmu, datanglah. Atau bentuk capek nungguan si anjing kesrek cekate. Janeleuna bae geus masya Allah. Cak ulama eta kitu ngakuadang sabenerna mah. Ya, atuh kok menang ganjaran moal. Ya, gitu. Moal menanggan. Moal menang barokah eta nu kitu teh ceuk saha eta jauh kitab Allah subhanahu wa ta'ala. Malah eta indung bapa urang disiksa ku Allah amprek nya dung panita indung bapa urang diprek-prekan eta
lamun teu percaya geus gerak teh heula. Teu percaya karena kitab gerak teh heula bae. Lamun teu percaya mah kayak lamun bohong hudang deui ti jero kubur bohong kitu kiai. Lamun bohong nya geura jahat nya ibu-ibu sadayana. Jadi alhamdulillah ieu mah walimatul aurus digandengkeun kana pangawasan. Alhamdulillah. Hadirin sadayana rahimakumullah. Ieu pangawasan di mana-mana geus tersebar. Terutami paling rame kaum ibu di mamana ge. Kaum ibu mah rame bae nya. Maca sholawatna hararus bae. Kaum ibu mah subuh keneh lamun pangawasan teh tos gugah tos kalutrak benas sapeker nya subuh keneh. Ieu pangawasan ibu-ibu rame di mana-mana, dirangkas rame, diserang rame. Nu pangramean kaum kaum bapak mah biasa bae nya. Kaum ibu mah rame subuh keneh geus kalutrak we kana sapeker ka majelis. Padahal kakarak aya manehna doang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serangan bae eta nya di majelis. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi sallu alaihi. Manehna nu maca salawat, manehna nu jawab. Serangan bae. Ajupan di zaman kuaring geus gemar eta salawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fidil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa sifaya wa nuril absuri wa jaya wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Hayu ibu-ibu kurang gerak rumpul pan kuari dinten pangawasan urang luak liuk besarangan bae ngampar mencap ya. Ieu lamun di ditu rame di dia rame ibu-ibu. Alhamdulillah salawatna rame ibu-ibu mah segalana rame. Datang rombongan breng balima puluhan nya sasalaman diuk deui maca sholawat nu ngobrol rame ibu-ibu mah nya. Datang umpamana sapuluhan darariuk deui anu mikiran saragam bae can kabayar aya meureun nya. Ibu-ibu mah kitu rame sagala diobrolkeun mitoha koret diobrolkeun salaki teu usaha diobrolkeun nyaho salaki aing mah sapoe-sapoe ngadiukeun kanjut budak ngadiukeun kanjut cak hate tolol teh ibu-ibu ulah kadiukeun eta kanjut ka toel ge jaretean ku nyeri eta. Ibu-ibu sagala diobrolkeun mitoha koret salaki teu usaha nya. Tatangga loba duitna diobrolkeun geus datang 100-an 200-an bueno majelis nu neulean kongkorong batur bae aya nu neulean gelang batur bae aya be masya Allah budak si anu mah sabara-bara beulit naon ti mana neangan kasugihan anak bok laju goreng sangka bae ngaji ongko nya masya Allah diomongkeun anu sapake diomongkeun anu teu dahar acan diomongkeun. Masya Allah naudzubillah men naon cenah jahartina si anu mah budak inan teh jadab bakamari dahar gentong langsung terus nu bara main yangan beasa letter. Allahu Akbar diomongkeun belah dia ngobrol kencang ngobrol katuh ngobrol wak wek wok luang bebek kuat rame ibu-ibu mah nya. Ieu pengajian ibu tapi kula mah bu resep eta pengajian jeung ibu-ibu resep nya.
resepna naon eta pengajian jeung ibu-ibu resepna sagala dibawa timah mawa tas panggedena jeung naon jeung wadah papais sagala beneran ulah marah resep eta jeung ibu-ibu sagala dia syukur jeung incu jeung anak jeung incu jeung salaki kecapeun cenah ai mawah henteu dusun itu ibu-ibu mah nya Masya Allah rapih make tiung cak ti teh mah hartina anak ngaji mah kudu sabaraha beulit ulah si kecekek sebeulit bae dusun nya geus anu sederhana bae munuk mukonah bae nya make tiung na biasa bae ulah titah sabaraha beulit cak yai urang mah tadi ulah beusi kecekek naon malam ibu-ibu nya gitu geus dulur sadayana rame ibu-ibu mah mun di pikiran abdi sok ngajar Masya Allah rame ibu-ibu mah segala dibawa ngemrak kadaharan geus tawasul ngemrak kadaharan ayo barang dahar bari seuseurean bari ngobrol bari barang dahar nu ngacah bae aya ibu-ibu mah rame Masya Allah juk kiai pan saurang sabungkus eta rokok di Samsung mepek kantong jas ulah meresep eta jeung ibu-ibu mah balik barengkotan pan mawa kue nya gitu ngajar ibu kumaha bapak-bapak ngadi mah hulap sebenarnya mah bapak-bapak mah hul lamun ngaji di musola assalamualaikum sasalaman doang brek diuk datang duan tiluan diuk deui ngerokok po gede-gede koyus ngoblok be masjid tuh kadele teu kadenge musola nya barang mending mun ngarokok si Samsu gudang garam ieu toplas dihantem ban topas boring ngoblok tuh bisa makan acan bapak-bapak mah be eta ngarokok beak anu manehna kanu kiai hopat kula ajar kita nya ulap kula meta jeung bapak-bapak mah sebenarnya mah ulap lah tekor bandar cak hate mending ngajar ibu-ibu geus kula maresepna jeung ibu-ibu bae nu mana ge nya alhamdulillah geus ibu-ibu sadayana ieu ngaji gedekeun ngaji lobakeun maca dikir seueurkeun insyaallah karena urang ieu alam geus deukeut ka hareup jauh ka buri nya geus deukeut ka hareup jauh ka buri nu mantap kudu dipikir ku urang di urang mah negara Indonesia negara teraman insya aman tempo di Palestina nya tempo di jalur gajah Masya Allah umat Islam pating goleah awewe lalaki budak leutik anu teu berdosa tinggoleah di pararaihanan ku budak Yahudi Masya Allah maka doakeun kurang Palestina mudah-mudahan ku Allah dipasian kekuatan iman senar Islam mudah-mudahan anu tos mungkur ti alam dunya di Palestina mudah-mudahan sing dijadikeun syuhada ku Allah Subhanahu wa taala amin ya Allah ya rabbal ieu mah urang negara aman keneh ya orang bakal pada masinikeun ku kabehan di negara Indonesia ku tilu jelema ku nomor hiji ku nomor dua ku nomor tilu bakal dipasinikeun urang ku kabehan kabeh ge padahal mah wawu ge henteu tapi orang bakal dipasinikeun nya ieu tahun-tahun politik nya gitu tapi sanajan ku kumaha ge ibu-ibu sadaya karena urang taat kana hukum negara sanajan teu dibere duit ge milih bae nak suka nomor hiji mangga suka nomor dua mangga suka nomor tilu mangga insya kamana suka kamana ridho nya gitu ulah dipaksakan gitu hayang nu mana kula mah nomor dua bae nomor dua ulah dipaksa ngeun urang pilih pamimpin anu boga kualitas insya Allah urang bakal dipasinikeun pilih urang nyen wakil rakyat DPR nya di DPR pilih kurang DPR teu naon anu kira-kira adil nya anu kira-kira bisa nulungan ka masyarakat anu teu bakal teu bisa mah yang boga jabatan doang jeung naon nya ulah dipilih anu bahan kira-kira teu bisa mah eta ka masyarakat teu adil teu amanah ka masyarakat bahan korupsi bae eta ulah dipilih itu dulur sadayana geus
ngaji ibu-ibu marame cakap diginya di mana-mana yo ibu-ibu di mana-mana ibu-ibu diramekeun ku ibu-ibu bayi dunya. Alhamdulillah geus nu mantak gede ganjarana pang gede-gede ganjarana ibu sagala ibu-ibu mapan lamun peuting lamun geus isuk-isuk anu anak sakola sagala nyang sagala kukumah kacakel bae barang hudang bapa natifna pangheesan can asak cai nun sia wayak warca can aur cai nya aju mararah bae ibu-ibu manak sakola kacekelan hukumah beres ibu-ibu mah nyangu ekor madahal geus ngakeul tinggal ngagoreng lauk doang tapi bapak-bapak hudang esge sok mararah eta teh purni eta teh murni sok mararah kasning sok lok tengah sudi manyati lok ya bu masya Allah alhamdulillah bager ya bager insya Allah iya walimatul aurus digandengkeun kana pangawasan panganten tadi nama eta panganten eta ku gararati yang kukumaha ge kuari geus akad geus disaksian kudua saksi geus aya walina geus ditikahkeun hartosna ku pangulu amil atanapi ku naib alhamdulillah kuari halal sagala-galana nikah ari nuna nikmat dimustaq tina lapad nikmat kapna alhamdulillah kamilah nya hana atuh hade geus nya nikmat nya sampurna nya hade geus maning nikah ka para pamuda maning geura pada nararikah insyaallah geus nikah mah nikmat ieu teh tereng hareupan musim hujan alhamdulillah coba caca nikah ge bayak kuari di zaman kuari mah caca nikah ge lamun naik motor Satria F lamun naik motor PCX wat nangkot zaman kuari mah nikah ge encah naudzubillah min haram eta nu kitu teh nya ulah ditiru ulah diturutan urang teh rarang anak urang nya ka pangajiankeun anak urang insyaallah kege nyahoun mana nu halal mana nu haram mana nu sunah mana nu makruh mana nu wajib mana nu hartina wenang terangan kege anak urang di ka pangajiankeun mah pan urang ditu mah ulah-ulah ka pangajian anak nage dipangmelikeun HP nya ulah-ulah kolot eta HP budak leutik ge nyahoon budak leutik bisa main YouTube nya rame dipangmelikeun HP kuari mah ulah-ulah nu gagah ulah-ulah nu boga jabatan ulah-ulah RT ibu-ibu ge tukang ngagalebot main HP keur ngagalebot euy bawakeun kopi cenah PC Pak zaman kuari mah euy bakeun kopi keur ngagalebot keur ngoyos mawa HP nih masya Allah rame pamuda dina HP kadang-kadang eta HP lamun keceplosan ku pamuda mah lamun main HP keceplosan pakai main slot sagala hutang gede urut main slot naudzubillah min budak leutik main ML hayu po pinter-pinter main ML nya gitu aing ngaji til ngebusak bedena wifi nya usir mata los doang ngeluk bah sampai setengah opat nya coba masya Allah nu bebedean be aya pecean ngeringkuk beda kursi geus kalepan acan nya bena HP sapeting ti beurang kamu budak boga anak lalaki dong meong ti peuting nyaring ti beurang ringkuk bae mentas main HP naudzubillah min ngaji man teu bis capek eta ngandung anak kara 3 bulan sampai 8 bulan ngakandung anak kurang ade capena
ibu-ibu lamun geus ngandung be masya Allah digigir geus teu pantes tihareup doang kalapa doyong nya lamun geus hamil tihareup doang tantara nangkep tamur nya masya Allah geus bagulang-baguling dibawa nang karak kos gugunungan dibawa nya ngigir kos marene naon boha dibawa nangku besing betus geus gati bela aing geus gede ngalawan kakolot naudzubillah min dalik geus urang lamun hayang boga anak pinter tujukeun ka pengajian asupkeun ka pasantren insyaallah ieu mah hayang boga anak pinter ongko di ka pasantren kento di kukumahan teu masya Allah nya ka pasantren keun anak geus bisa ngaji mah urang nempo muriang a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim yasin wal qur'anil hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun urang keur teu ngeunah awak anak urang ngaji di hulueun ciri-ciri boga anak soleh hayang anak boga anak soleh hayang be masya Allah sepertos eta boga anak soleh mah kumenangeun sepertos nu tadi kori masya Allah masih alit geus sakitu nya tinggal ngurus napasna doang tinggal ngurus laguna doang tinggal merenahkeun doang itu ngeunahkeun eta ngaranna boga anak jaga meuh masya Allah jauh dari pabrik jauh jeung anak soleh mah sakali ngaji bege tampil di panggung kakarak a'udzu billahi minasy syaithanir rajim karak sakitu bege geus kadeule eta duit 500.000 anak soleh mah geus kadeuleuh 1 juta mah eta kadeuleuh 1 juta mah eta gambar duit nya laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah mun mulan mulud hasanah encan Fatimah ya masya Allah Allahu akbar Allahu akbar ngan sakitu doang sadaqallahul azim 5 juta macluk bekana kantong eta jalma bisa ngaji coba kuli di pabrik ngeh sabulan kakarak menang 3.700.000 jauh nu bisa ngaji mah sapeting 5 juta gitu jauh nges urang hayang boga anak anu soleh hayang boga anak anu soleh hayang kenang-kenangan ngaji kula moal kebel-kebelah nus peuting ku hadro bege tadi beak waktu nya peuting ya ngaji jadi urang ngaji kudu menang sare kudu menang kula lamun ngaji kebel-kebel kula sing dipalengpeng bapana panak paparene segala meureun nya gitu jadi supaya boga anak anu
soleh bismillahirrahmanirrahim barang kurangnya haneng bae bismillahirrahmanirrahim Allahumma ja'alna auladana min ahlil ilmi wa ahli taqwa wa ahlil ibadah wa ahlil qiraatal Qur'an wa ahlil hibdi lisan wa ahlil khair wa la taj'al auladana min ahli doir min ahli dolalah. Apal menyetu apal ya. Insyaallah balik maaf apal balik mah insyaallah. Coba balik deh bismillahirrahmanirrahim Allahumma ja'alna auladana min ahlil ilmi wa ahli taqwa wa ahlil ibadah wa ahlil qiraatal Qur'an wa ahlil hifdzi lisan wa ahlil khair wa la taj'al auladana min ahli doir min ahli dolalah. Apal sugan dua kalimah ayo kudu sabaraha kali 3 kali cenah ge bismillahirrahmanirrahim Allahumma ja'alna auladana min ahlil ilmi wa ahli taqwa wa ahlil ibadah wa ahlil qiraatal Qur'an wa ahlil khair wa la taj'al auladana min ahli doir min ahli dolalah. Eta 3 kali apal balik ma insya coba urang saurang yuk aduh apal cenanya insyaallah balik ma apal itu kudu apal mentak yang boga anak soleh mah nya kudu ararapal ieu mah kenang-kenangan be sugan tajan teu hafal ge insyaallah karena orang nurutan di dia boga anak anu sol kulama anak geus segala deh sugan incu anu saloleh insya doakeun ku urang eta incu urang anak urang nya puasaan dina poen panglahiran supaya anak urang palalinter nyiar duitna palalinter ngajina nya ieu mah nyiar duit bodoh ngaji bodoh naudzubillah min ngaheujeunkeun anak ngaharekang nya geus gede ngalawan kakolot masya Allah hayang motor tadi dibelikeun mek-prek kakolot pan nya naudzubillah min dalik ieu supaya boga anak anu soleh kumaha cara kurang tunjukkeun ke pesantren titah ke pengajian anak lamun sore titah ngaji ieu maka anak mah ku pinter gerang ngaji ceng anak melempang ka ngajian bapak mah nonton TV tipe tinggal ngok menonton TV nonton bola anak mah ngaji besing dibalikeun ke ku anak lah nitahan bae cenah kaceng bapak mama nitahan bae kaceng mama ge jeung bapak teh ngaji kena anak malik fakta ka urang nya geus nitah ka anak daek ngaji ka urang ge kudu daek nitah ka anak kudu salat urang ge kudu salat dohor salat dohor asar salat asar maghrib salat maghriban kunaon nya urang jadi Islam mah hayang salamet aya doana hayang syafaat aya doana nya hayang rizki aya doana ngeunaan Islam mah nya masya Allah di jero salat ge eta doa aya nya dina jero salat qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya
sabener-benerna kul inna sholati sanyana salat abdi wa nusuki ibadah abdi wa mahyaya hirup abdi wa mamati maut abdi lillahi rabbil pasrahkeun ka Allah awak urang teh geus urang kudu daek pasrah ka Gusti Allah urang daek salat mangenaeun kana awak bagus kumaha jalma tilok salat ulah-ulah kun bangetna ceulina ge jalma tilok salat mah hidung benar ceulina ge hidung deulek ulah sok dolat tilok umpamana lah sia cenah ulah komo cenah salat urang penting cuy salat sunah jeung sajabana deuleu liang ceulina lamun hidung eta bohong nya berarti tilok dikum delok dikumah tukang salat ma Allah maj'alni minal ladina yastami'unal qawla wa yattabi'una ahsanahu itu ya gitu ai tukang salat mah putih naon ge bagus tong antik make skincare tong antik make MS Glow tong antik MD Glow tong antik tukang salat mah insya tekatik gelis sorangan ngentiung ulah lesot ya maya make tiung na ka haji nya teu ngaji basa sapaan tilok make tiung kala di jero ieu mah ge makok kutang doang rudah raduh ba jol be tukang kreditan baju jeleng be keluar make kutang talina ge hejo sabelah beureum sabelah aing ampun nya naudzubillah men susu beri rayut ke dia ke ditu ya Masya Allah mas pakai nu rapi awewe mah rapi insya Allah rapi kudu rapi awewe mah koma parawan pangkabitan bujangan kudu rapi ulah itu anan awewe tugeng make celana sepan doang yang merecet dulu ping-ping geus hawuk ya kumaha kabita ai rapi mah insya ai rapi mah kos kumaha da eta jerona pan kitu meureun penasaran kumaha ge sanajan eta awewe goreng ai rapi mah kos kumaha dak jerona eta mantap meureun kitu pan meureun nya kitu jadi dulur sadaya insyaallah awewe ulah lesot di tiung atiung lain ciri-ciri santri lain ciri-ciri kumaha eta tiung teh ciri-ciri awewe anu ngabakti ka Allah nu maha suci nya ulah lesot awewe tiung nya ieu mah tiung buku naka ditu naka citra make tiung jeung naon da kita make tiung jeung naka masya naka citra atuh jeung ngampar meureun budak cenah tolol pan naudzubillah min dalik jadi sakitu bae lah ampura abdi ku kabehan mudah-mudahan sohibul hajah sakeluarga ku Allah subur rezeki jauh balai panjang umur selamat dunia selamat akhirat mudah-mudahan dua mempelai Jang Nur atau Neng Eni jadi hijikeun bae lah Nur Aeni mudah-mudahan ya hijikeun bae lah Nur Aeni muga-muga rumah tanggana sing dijadikeun rumah tangga anu sakinah mawadah warahmah amin ya Allah ya robbana ya robbal alamin sakitu hatur nuhun kalayan silaturahmi sim abdi ka urang kebon cau mana tangkal cauna yo nya kitu bae nya billahi taufiq wal hidayah wal amkum minkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.